Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Galih Megananda, abdi ti kelas 12 IPS 3. Di dieu abdi bade macakeun sajak Sunda nyaeta anu judulna Jante Arkidam karya Aji Prosidi. Panon beureum siki saga leungeunna seukeut lalacip gobang di pelasan badan palapah gedang Arkidam Jante Arkidam. Di pangaduan di kalangan ronggeng ngan hiji jagoan Arkidam Jante Arkidam. Di penting angkep ku mendung Jante Raja Alam Peteng. Matek aji panarawangan manjing kaliang sasoroting sinar. Jaruji besi pak gade milai karamona. Ngasisi kayang sidik Jante mencrong mantri polisi. Ki mantri tindakan andika lelewa bikang ngabokong jalma kertibra. Arkidam ditalikung leungeunna dua sorot mata nangentad. Seuneuan samemeh beak poe kahiji Jante minggat nitih cahaya kaluar ti panjara. Samemeh cuntuk peuting kahiji mantri polisi nyungsep di darang walungan teu nyawaan. Sakitu nu tiasa ku abdi dugikeun, kirang langkungna nuhunkeun dihapunten. Ditutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.